aya nafsuan ditenen ku Allah di jelema dua makhluk akal jeung nafsu. Akal teh hiji perkara nu ngabedakeun antara bener jeung salah ibu, antara goreng jeung bagus ku akal. Contoh borosot tina moal kotok endog sokot ulah cokot ai kotok urang mah ai kotok batur mah ulah maling keneh bae ngaranna borosot tina moal kotok taina buat segede piring cokot ulah naon sababna hangit najis bau mana nu bisa ngabedakeun kunaon ku akal. Kaluarna mah sarua tina moal kotok. Para hadirin wal hadirat, jadi lamun jelema aya akalan aya nafsuan, akalna tadi gunakeun itu lebih bahaya. Ketika akalna dikuasai ku nafsu, para hadirin, nafsu anu menguasai akalna atau akalnya dikuasai ku nafsu, ulaika kal an'ami balhum adall, maka leuwih sasar tibatan sato. Lamun jelema geus akalna dikendalikeun ku nafsu leuwih bejat tibatan sato. Eta kebo lamun malingdang dari daunna doang jajal budak pasir kacapi daunna dipetik betina jeung puguh diarahan tangkalna jeung suluh, maka jelema mah leuwih sadis. Lamun geus nafsuna dijieun hulu, akalnya dikendalikan oleh nafsu dan nafsunya mengendalikan akal, akan lebih sadis tibatan sato. Ulaika kal an'am balhum adall, bajing kalau makan kelapa cuma satu, tapi kalau bajingan aspal dilemok. Geus moal beres jadi pajabat atuh moal beres, jadi padagang atuh ngurangan kiloan bae, jadi patani ngageser-geser galengan batur bae. Iyalah manusia, maka ketika Allah rek ngadamel manusia diprotes ke malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ngeunaheun teu jelema conge ngadeng ngasoraik teu ngeunaheun. Ih kula geus ngajeun ngahajeun aya ngeunaheun nyahuan ieu tak kanu ngeunaheun jeung teu masa can teu bisaeun ge. Contoh di pasir kacape di musola anu adzan subuh teu ngeunaheun ramwe isuk-isuk. Dak saatan adzan subuh menika rieung cenah. Salat mah henteu tak korak setaran jadah teh. Uyuhan teh anu adzan teu ngeunaheun ge. Tibatan tak korak dia molor bae. Bener kan teh ya? Eta nu paling bebari maido di mamana ge. Beneran potongan eta di mamana ge nu ngaributkeun penonton ieu. Eta penonton mah lebih main bola. Hadirin begitu disepak ku nomor 24. Eueuh teu asup. Eta nu pangaranna kakejetan nu pincang. Cek nu pincang ai bodoh dia tinggal itu doang mun ku aing mah cek. Batur setengah modar mudagan bola. Mun ku aing mah boro-boro dia nyepak bola mabur teu begug. Iya paling mabari maido. Aya bae di masyarakat mah teuing ngitung-ngitung surubuk. Sok aya bae aing mah cenah teu cocok ieu muludan cenah di dieu panggung. Aya bae nu ngomong kitu, nyumbang henteu mereh henteu. Eta nu kudu dibedil manu eta. Wehewal. Aya nu kitu di dieu. Atuh di endrin kunaon.
akhlakna maksudnya lain jelemana dorangkat jelemana itu kajacunnya. Terus ya nggak ada ceng ulah serbu seserian ada orang ngajak aja lagi dukungan tadi ini siapa lamun aya nu maca Quran di Allahan mah di Allah ngulah surat bisi kasupkeun dina surat As-Sajdah tempona tafsir Munir ketika Rasul dengekeun ketika Rasul macakeun ayat kumaha cek orang kafir keprokan dak Muhammad cek orang kafir keprokan Muhammad supaya ulah kadengieun dakwah macakeun Quran tak urang teh bisi kasupkeun ka dinya istihza ngalalaga kana Quran hendak nyebut Allah mah teu naon Allah bareng lima wae susuitan segala macam susuitan teh wa hadza min akhlaqis syayatin kula di Mekah pala hadirin papanggih jeung orang Mekah adina keur ulin jeung kakana budak leutik adina sosoetan susuitan dicabok ku kakana cekula hadza ya walad cekula kunaon sia eta ngagebuk dulur paneta dulur sia la cek mana hadi muskilah ieu teh bener cek manehna wa hadza min akhlaqis syaitan. Nah, mantap ketika Quran dibaca mangga nek Allah mah dasarna ge nu bodoh mah kudu kitu ketika ayat tuduh kana adab teu naon mun paham mah ayatna fayu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar rabbi inni a'udzu min 'adzabik teu bisa Allah hartina ya Allah mun eta ayat tuduh kana adab Gusti jauhkeun abdi kana tina siksa Gusti jaku nyeri siksa Gusti teh jauhkeun tina neraka Gusti neuk Allah mah Allah teu Allah lain maaf teu naon Allah mah yuk dasarna ge Allah kitu teu naon muan ulah mepupat ceuing tulkeun hulu segala macam iya jadi kayak orang bisa kasupkeun istihza. Terus ya wallahu alam bimuradi Allah ngandika ka para malaikat cek Gusti Allah kieu malaikat aing nek nyeun khalifah di muka bumi saha Gusti jelema nu matak diarana jelema lantaran bijilna tina beuteung emak lamun bijilna tina beuteung bapak mah jelema ngaranna Bu oh Gusti nek nyeun khalifah di muka bumi jelema ulah cek malaikat si eta mah bangkawar haram jad deleng ge dunia dirusak ku si eta mah deuleu nu tilok salat nu tilok ngaji anu zina nu korupsi anu maling anu judi nu minum-minuman nu rentenir anu gaple anu ieu nu siling hasud nu siling singkur dan lain sebagainya engke dunia dirusak Gusti ku jelema mah cek malaikat bahkan bumi protes cek bumi Gusti terhayang jadi tombol aing lelebangan jalma Rahman pagawean hardolin dahar modal ul doang urang pasir kacap kata jata siang aku engke iya dunia dipinuhan kudu gitu ulah cek malaikat bumi ngancam ulah cenah Gusti ditongong aing lelempangan hu ha ha bating patang tang peteng teng masya Allah engke ditongong aing jeung tilok salat nu tilok ngaji Gusti melak pare melak cau barang hakan ditongong pula ulah bumi ngancam maka ketika jelema maot lamun boga amal nu soleh digupai ku tanah cek tanah geura ka dieu tempat anjeun geus disediakeun ku Gusti Allah bakal lega anjeun mah hei orang soleh meski itu hadirinul hadirat masya Allah ketika datang mayat masuk liang kubur Rabbana Karim cek saha di kuburan narehe rame di kuburan teh rame
torojol meme malaikat mungkar nakir aya makhluk Allah mun lalakinya kasepnya seungit mun bikangnya seungitnya gelis saha anjeun kula teh salat anjeun teh bareto. Oh ari anjeun saha kula teh maca shalawat anjeun teh bareto. Ari anjeun kula teh ngaji anjeun teh bareto. Ari anjeun kula teh sedekah mulut anjeun bareto cowok gejloh. Oh aya orangnya. Ari dia sarua ada cepel aing ngapais. Aya kitu masyaallah. Ari anjeun saya ku kasep-kasep teuing kula mah bangunan masjid. Oh, ari anjeun sarada herang aing mah granitna. Oh. Ari kumaha sameureun ruhay aing mah neon. Bareto masjid eueuh lampuan ku kula dipasangan KWH. Ya kula tah. Amal anjeun teh bareto. Ari anjeun saha kasep ngan rada geuneuk aing mah semen. Aku mah coba. Cek saha di kuburan darehe cek saha. Amal masing-masing rata. Masya Allah hadirin wal hadirat. Ari anjeun saha kula mah sodako anjeun yatim teh tiap bulan Muharram. Oh, Rabbana Karim. Ari anjeun saha kula mah bakti anjeun teh ka ibu bapak. Ari anjeun saha kula teh maca tasbih anjeun teh heubeul Rabbana Karim. Geus anjeun mah geus haes bae mungkar nakir datang kami nu bakal jawab pertanyaan. Itu untuk orang soleh. Tapi lamun jalma doraka pertama bumi nu ngancam blus biasuk cek bumi ti bareto kesrek koing ditungguan anjing rabi dia aja cek bumi bangsat dia. Dobel dia gagah patang akhirnya kau ngagoler juga jam sekarang. Ditungguan dia kuaing cek tanah. Babe dia. Tebar saya atuh pae kurang teh heula. Tibaretok kuaing ditungguan masyaallah. Torojol be makhluk Allah. Nya goreng, nya hideng, nya baunya congean, nya lehewan. Sacenah dia aing teh zinah tia teh bareto. Masyaallah. Ari dia saha deui? Aing teh teu salat dia, aing teh maling dia, aing teh judi dia, aing teh hasud dia, aing teh salingkuh dia, aing teh teu ibadah dia, aing diutus ku Allah ti ngabaturan dia di dia sebab dia paeh can kabaru tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iya aing gua dibukti diutus. Sagede bumi. Masya Allah. Oh, nu ngabela. Para hadirin wal hadirat, mata kurang maot sadayana nyandak naon ibu ai maot teh. Heuy. Oh amal naon? Amal naon? Amal soleh. Ai si soleh mau amal saha? Cek soleh beak amal aing. Aing mau amal usaha sarmin meureun. Amal kajunet doang nasa itu. Amal masing-masing. Para hadirin wal hadirat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Cing sajalma nu nyeun amal kebagusan di alam dunia sanajan sagede yang jarum ku Allah bakal ditembongkeun. Jeung sing sajalma nu nyeun amal kagorengan di alam dunia sanajan sagede yang jarum ku Allah bakal ditembongkeun. Allah punya dua intelijen, raqib atid. Ketika jelema berbuat baik, raqib yang catat. Ketika berbuat jelek, atid nu nyatet. Hadirin wal hadirat, moal keluar kabeh ditembongkeun tah teu bisa kumaha sungut mah ngabohong pangabeuki. Ai bener kakapeungan. Komo ibu-ibu mun teu bohong biasa poe asana sungut sariawan. Jatah teh majing anak ti leutik teh dididik kita ngabohong ja. Ih, anakna mewek ngah ti peuting ngau hidungna tunung meureun. Cep. Ai jurik. Ngeok jurik. Mata geus dididik ngabohong da anak. Bener teh, Bu? Ye, orang anak teh leutik kita ngabohong. Ceng ka dia aya naon, Mak? Engke beurang ka dia aya tamu, terus munahnya tukang kredit.
Pana aing bawa kena tunggakan bapak sia teu usaha aja lockdown harnek aing gitu. Jadi 2 bulan cenah kamari lockdown bapak sia teu usaha tungtuna aing ben usaha. Berkah lockdown pamajikan anu usaha anu ngajual kulkas, anu ngajual magicom, kipas angin, risbang, beak imah tinggal rongkongna. Bener bae tak berak jam 10 aya tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ceng emak ya eueuh. Ka mana? Cenah geus nyumput. Udah leutik mah jujur ieu, atuh kanyahoan. Makasih enggak ada atuh. Sungut mah bener teh kakapeungan aya ngabohong unggal poe urang mah. Jangan ditanya, "Marabbuka?" Andai kata urang dia maling dangder. Bener dia maling dangder. Cek sungut karena kita ente dikunci ku Allah. Nu ngomong leungeun, nu ngomong suku, nu ngomong ceuli, nu ngomong irung. Bener dia ya maling dangder. Ente Gusti dikunci, nu ngomong leungeun cek leungeun bener Gusti abdi jam 3 peuting. Balik ngajang lapar beteung. Tak ku abdi dangder tetangga dirabut. Kumaha cenah tuur beli radas abdi jeung ngajol kana pager jangkung. Kapanggih cenah kudu boga paderkeun bedul kula. Nah kumaha? Teu bisa ngabohong. Kumaha cenah huntu? Ngarauk-rauk abdi dangder atah jam 3. Kumaha cenah ti koro? Mebem melak geus jeung ucai cenah. Terus beujit ka dia. Kumaha jit? Ngaleut Gusti dangder atah. Terakhir bujur ditanya, kumaha bujur? Beuh Gusti, wanci subuh gurudugna Majaya. Kenal yang tai. Ya kasap-kasapna masa didangder itu. Wah, teu bisa ngabohong. Teu bisa hadirin wal hadirat. Tah, cek Gusti Allah aing nek nyeuna khalifah di muka bumi. Malaikat protes. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Gusti nek nyeun khalifah di muka bumi, masyaallah. Engke ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Eke du bumi dipinuhan ku jelema nu doraka, banjir darah dan lain sebagainya. Masyaallah, ngaruksak engke diruksak alam dunia. Bener. Cek Gusti Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Cek Gusti Allah, alah malaikat nyonaon. Aing leuwih nyaho tibatan dia. Itu mun bahasa urang. Allah ngadamal Nabi Allah Adam, para anbiya wal mursalin. Anu pertama didamal ku Gusti Allah Nabi Allah Adam. Terus kadieuna dugi ka Kangjeng Rasul. Ketika keimanan makhluk Allah, khususnya para anbiya wal mursalin, imana ka Gusti Allah pohara. Wa yazidu walayan kusu, terus bertambah tiap detik, tiap jam, tiap menit. Walayan kusu, belum pernah mengurang iman para anbiya wal mursalin. Makana malaikat jeung para mursalin mulia keneh para mursalin. Da urang mun hadarat tadi teh memeh marhaba. Kumaha kitu? Wa ila hadarati jami'il anbiya wal mursalin wa ilal malaikatil. Malaikat kedua ternyata manusia heula. Takjub malaikat ketika ningali Nabiullah Ibrahim, kupohara Nabiullah Ibrahim, ketika ningali kasabaran Nabiullah Ayub, ketika ningali kasabaran Nabiullah Yusuf alaihi salam, ketika ningali mulia akhlakna junjunan alam Nabi urang Nabi Muhammad. Masya Allah, ta'ajub malaikat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ta'ajub malaikat. Masya Allah, taye. Justru penting ieu teh urang teh keur memperingati makhluk paling mulia sakolong dunia, sebab Allah nyiptakeun nur Kangjeng Rasul dibagi. Para hadirin wal hadirat, urang terutamanana selaku umatna moal aya cakrawala alam dunia jeung eusi-eusina. Hadirin wal hadirat, berikut corona tanpa ada Rasulullah Muhammad
corona asalnya tidak nur Kangjeng Rasul kuari kurang Rasulnya ke diperingati lah mabur corona ke sieun tinggal kolorna di Indonesia. Iya Pak Bu hadirin wal hadirat laju kiai naon tuh tujuan anak ya maulid jak kami tiap tahun mulu deui panitia mentaan deui tiap tahun ya di Haji Tatang mulu dah tiap tahun Haji Tatang ngondang kula di bulan Syawal keneh Pak Syawal Lapid Haji Muharram Safar mulut 7 bulan cekulo ampun mimiti bulan ruah gitu ruah Syawal ka imah deui manehna bulan ruah cekulo naona di cenah lamun geus beurang ku batur magati cenah ka haji arese kami bu cekulo akhirnya nu kosong aya tak kitukeun malam Sabtu aja malam Sabtu ge kula nyandung ya acarana jadi kula geus ka mengger mentak di dia mah tuh mau kepel paling 5 menit deui lah ulah surat bae panitia ieu tenang bae terus kan Rabbana Karim naon atuh tujuan maulid yang pertama tujuan maulid urang kudu terang hiji tujuan maulid teh syukron lillahi ta'ala liijadihi sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam. Yang pertama tujuan maulid urang syukur ka Allah yen Allah geus ciptakeun Kangjeng Rasul sehingga Rasul diciptakeun ku Allah jadi rahmat ka sakabeh alam. Iyalah urang syukur anu pertama sebab cek Kangjeng Rasul malam yaskurin nas lam yaskurillah saja mata daek syukur ka papada maka moal daek syukur ka Gusti Allah jeung papada heula pancet Allah dina Quran aniskurli wali walidaik kudu syukur anjeun ka aing cek Gusti Allah wali walidaika jeung ka indung bapa anjeun seseorang can bisa disebut syukur ka Gusti Allah lamun can syukur ka indung bap eta seseorang can bisa disebut syukur umat kudu syukur ka nabina lamun umat daek syukur ka nabina maka moal daek syukur ka Allah sebab nyaho ka Gusti Allah nyaho kana sifat akwal af'alna Allah teh eta teh memang ti utusan Allah khususna Kangjeng nya jelema can bisa disebut taat ka Allah lamun can taat ka Kangjeng Rasul hadirin wal hadirat mata kurang syukur ka Gusti Allah tah umat kudu syukur ka nabina can bisa disebut syukur ka Allah lamun can syukur ka nabina urang teh keur syukuran kadang urang bahas syukurna saeutik anak kudu syukur ka indung bab sebab moal aya anak mun eueuh indung bab sagagagana anak ulah sok ngalunjak ka indung bab ieu kuari loba anak dajal kakolot eueuh hormat ka indung bapa eueuh hormat nganyerikeun komo sampai nyerikan wal iyadu billah masya Allah hadirin wal hadirat bu pak punten hirup jelema mun hayang mulia hormati indung bapa bener iya jelema kuari geus hormatan ka indung bapa masya Allah mah enak gawe di peteni komas di Serang di ditu lanjut babaturanna hayang ulin ka imahna bapana kebeneran setruk mana ngacah bae bapana bari jeung belekan jeung anakna mak jang isukan mah cenah ieu jang isuk abah pindahkeun ka kandang suluh aya naon kitu dia sapoe be mah kula aya babaturan da ulin 2 mobil ilsin lalu abah jang ngacah bae la ilaha illallah dulur atuh moal aya urang mun eueuh indung apa lamun jelema teu daek syukur ka papada moal daek syukur ka Allah ge moal aya anak mun eueuh indung
Mantap dulu hadirin wal hadirat jelema tukang ngamuliakeun ka indung bapa mah Gusti mulia hirupna jarahan kunaon si Abdul Jabbar petingan kunaon sataun ulah kenengan petingan anak tuh saya Magribi tuh saya Mazharudin Cikaduan hayo petingan Sultan Hasanuddin Banten tapi lamun ngantepkeun indung bapa sekalipun doa wali moal tembus kalauhil mahfud kahalangan ku doa indung bapa moal doaul walid liwaladihi kadu'ail anbiya li ummatihi doanya kedua orang tua untuk anaknya bagaikan doanya nabi kepada umatnya dina pada wajah diijabah ku Allah subhanahu atuh nek nanaonan jelema ngalunjak ka indung bapa aja moal berkah bener moal ieu mah amprekan jarah kawali songo ai kuburan indung bapa teu nyaho la ilaha illallah hai ai makom indung dia di mana teu nyaho aing cenah barato wodoi aing cenah coba aing cenah oh tilok digangan asana cenah barato mah cirina takal berenuk jeung cek adina ka mending jarah yuk kamu kemak ulah cenah rindu jangan ngimpi bae geus 3 kali ngimpi emak doang nah yang dijarahan beren kurang hanggeus saya urang ka ditu cenah asana bareto ciring tanggal berenuk cenah orang eta berenuk nanti dipindahkeun ku pangaon kebo ka pager orang datang ka makom ja ieu ya asana cenah ieu moal salah pager kuat dijarahan ka pager kuat ka bina-bina teh jelema anak gitu no beunghar kudu syukur kanu ji mun miskin sanajan eta jelema sawana 100 hektar kitu dia ngoyos neku sorangan bae atuh keburu bongkok nu ngoyos nu beunghar nu miskin kudu syukur kanu miskin ulah sok sombong ieu mah motor batur ngahalangan bu betang-betang kaya mah boga mobil gagah motor saja da ngahalangan dibeli ku jeung hulu-huluna. Kalau alamatkan hulu kotok